Punten. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Mangga tuh. Keke. Sate ya teh. Abdi. Asal wow, ya teh jangan nyum. Abdi mah saha wae ge bebas. Asa iya, asa wow ya teh. Semua. Keke. Upama menang teh Sulaksana teh cado ngabecik Sulaksana anyar pinangi saha anjeun ngaran. Upami dipercanten mah anu kahiji Sulaksana nu tadi. Kadua teja sami wae. Oh, jadi ngaran teh bisa teja bisa Sulaksana. Sumun. Di mana lingi teh teja teh? Abdi mah taralingi tos lami ambeien. Janten nangtung wae. Ieu teh punten wae abdi teh nu mawi jauh di Jugjug. Angang di teang. Angang di teang mangga. Terus pasti bakal tadinya pi omongeunana geus masalah. Ah. Abdi teh bade naon abdi ka dieu teh? Abdi mah nyuhunkeun tegas we bade naon abdi ka dieu. Keke. Anu kudu nanya teh abdi atawa ente? Atuh napi urang wae silih tanya. Tah kitu jika nama hade anu kitu. Janten kieu ieu teh. Sumuhun. Ari abdi teh gaduh dulur. Sumuhun. Jenenganna teh Baraya. sumuhun. Set kebul. Set kebul. Keke. Dupi maksadna. Tah ari anjeunna teh tos lami bubujangan. Terus? Terase bubujangan. Itu ada begini ya, ada dua alternatif ya. Siapa? Jadi bubujangan itu ada bubujangan sebagai pembantu, itu bujang. Sumuhun. Dan ini ada bujangan yang seperti lelengohan, itu mana yang arah mana yang ada tuju? Rupina mah daya nu dituju abdi mah. Namun maksud teh kieu abdi teh gaduh saderek jenenganna teh cep kabul. Cep. Dugi ka ayeuna teh teu acan gaduh bojo. Eta kumaha raraina? Nah, keke ieu mah magi ayaan raraina mah ayaan sumpah raraina ayaan. Oh, ayaan. Upami dugi ka teu aya rarai mah abdi ge moal wantun ka dieu. Kesangam nawiskeun tuh. Tah ngadangu-dangu saurna nyai teh Rona leres. Ai Rona mah nu jaga maung. Ieu mah randa nu kaceluk ka kandang ewu ka kocak ka jana pria. Oh sumuhun. Sumuhun. Tah janten atos jelas kitu mah janten nyai teh Rana Sumuhun Rana. anu pada malah dagang paria kitu mah. Sanes sedang mencari seorang pria. Anda kan pria? Ai anak males pria. Oh, mau eta mah sanes anak nu ti jonol ieu maksudnya. Anak salira. Sumuhun. Tah manawi itu Neng. Muhun. Dah menyebut Neng Sumuhun, nu Neng teh anak muning. Eneng. Anak kuning mah eneng, anak kuda belok. Sumuhun. Anak wakabul bayu. Rupa teh. Hari maksud teh kitu ieu teh. Sanaos jenis nama teu acan terangeun tapi Muhun. nekat we da abdi mah watir. Watir ka saha? Sumuhun ka kabul teh kabul. Kele tong gampang watir kan itu na ari ka eta teh watir aam. Ieu mah watir. Aduh. Kabul sadan watir kabulusan. Tah. Oh, kabul teh kabulusan. Sumuhun manawi sareng manawa. Dah. Tuh. Biasaannya karena bahasa Sunda. Naon tukang awi di babawa tah. Manawi sareng manawa? Tukang awi di babawa tah. Keke dibawa ka mana tukang awi watir temennya? Apa kabul nu tadi teh ya? Tukang awi teh. Sumuhun. Terus ngadongeng sareng wakabul tukang awi. Tah, ai maksud teh manawi kitu. Asa minang manawi. Manawi katampi. Da kabul panjangna mah kabul manawi. Oh, kabul manawi bin. Muhun. Bin susuganan. Muhun tah. Sugan sareng sugan cenah pangmilariankeun batur hirup. Das Boro-boro maneankeun batur kuring ge butuhkeun batur hirup. ari upami batur pae mah seueur jeung ge. Anu ese teh batur hirup. Tah. Nya anjeunna teh Minang Saraya. Mohon. Ari saur abdi entong boro Minang Saraya. Sanos Minang nu sanes ge. Abi mah pami Minang Kabau mah kersa. Eta istiasa eta oge da anjeunna mah jalmi bebas. Tah. Sekali-kali bilang lu kemasan. Pangmilariankeun ai saur di mangga wae. Mohon. Nya ngadangu di dieu. Mohon. Saurna cenah
punten ya nyaca teh nyaca saja deket teh Eta mah bade acah bade ici bade acuh ya abdi mah teu asa boleh Aceh lah abdi mah. mohon acah meong tah saurna teh nuju lalagasan Nya abdi teh sok ieu montong mah kudu dicekek ya Peryogi kauning abdi panglayar galak ya abdi mah jalmina gampil pusing sanyana abdi mah terus terang ijid ka panglayar teh. Sabab panglayar itu kadang-kadang sok jadi pengkhianat. Sumun ya kan ijid abdi kena cakat sareng Pak Ijid moal naon tenang lah Ieu mah ieu nya pergaulanana luas teh seueur kenalan jarak dua bumi teh Pak Ijid teh Pak Ijid teh. mohon Tah kenalan. nah ieu teh kinten-kinten upami aya kesempatan tah bade diamprokeun kitu manawi deui wae abdi mah Duh kumahanya ada ari istri mah dipulung jeung dipiceun nyari ai kudu istri nu balaka mah meni asa asa ararisin. oh jantan istri mah dipulung sareng dipiceun Mohon diutahkeun asa kapeung. rupina ieu mah kana kemungkinan siseureuna mah dipiceun ye margi upami ninggal bentukna piceuneun ye Kek kieu. Abdi bade naros ka salira. Eta kinten-kintena wujud saya apakah kira-kira meyakinkan untuk orang yang tadi Anda bicarakan? upami ninggal cep kabulna mah da anjeunna mah teu pipilih Tapi pilih. dan ningali entok ge upami teu ditahan Cigana kabel oge. tah kitu tah ieu upami eta bade ditepangkeun kitu adi mah nya komisi we lah Heula kudu komisi teh maksudna upami kieu mah itu bade minangna abdi bade ngalamar abdi sabaraha juta mungkin ayeuna usum diskon. Eta mah aya diskon ya bukan diskon mungkinlah karumasaan eta mah. Sumun itu ge jelas tujuanna mah bade minang Sareng saraya. upami nikah di Pinang aku itu mah jelas Meme di Pinang ge teh geus beye buyaka komunitasna. Ka beda-beda teuing itu ujang teh kade teh bade ngalamar atau nepi bade modalan. nya ya abdi mah mana we nu sempet ya jantan syarat-syaratna nu dipika hoyong pamagat teh nu kumaha Jadi kumahanya ada hari abdi mah nyanyi teh kabul teh kedah uningan heuli riwayat abdi teh 18 kali kawin pamungkas ka orang Arab. Eta kira-kira na kumaha apal meureunna urang Arab. Perban gitu cukup sabeungkeut gini. tah eta mah kantun diwartoskeun ku abdi Jadi wartoskeun kumaha cingan? mun diwartoskeun ka pakabulna jantan pakabul mah gawe nikah sareng itu mung kedah tuang perban sabaraha beungkeut tadi teh keun kamana we masing-masing pabaliut Aduh, urang sami-sami teu paham ieu mah upami aya da palai. jodoh mah kedah kitu kedah pakucut mimitina Sanes aya upami aya palai uningan nya di rumah sakit Bogor. Ngobrol teh kieu. Pasien sareng pasien teh kira racu. tah kitu Hare-hare. ya mah ka bade ngalamar ka pabaliut kieu nya Eta teh sok dilihat lah tah, aya teh cai tah. mohon mangga cekap duh Diganya. mohon duh tah cai tuh duh mun ibak mah ya sekalian Kayak atuh nu serius kumaha ya teh? jantan seriusna teh Sakali deui sim kuring teh kajurungan ku kidulur kidulur cep kabul cep kabul wa kabul wa aya yang cep teh aya wa yang cep anya jalmi bebas upami Kurang malang mong teh. upami nuju seueur artos cep mohon upami nuju tunggara wa mun nan seueur nama wa duka hanya nama udah kitu sifatna tah bari milarian pijodoheun kasawe ngajodoh nama sora anjeunna pokona sasi-sasi ieu kedah ngajodoh kasawa teu aya eme ge wios numawi abdi tos papai aya eta ge eme lajeng di Garut ngan emena teu karasaeun duka kumaha ke cacak me teu daekeun komo abdi aing numawi abdi milarian anu sana pun eme numawi wantun ge da abdi yakin ke eta tiasa uninga me nolak berdasarkan naon tah data-datana apaan abdi ge ditaros lamun daek sok ngomong daek pan mah teu medi itu hari abdi mah kumaha nya panginten abdi kayan abdi dianggap sana tun me nya teu naon abdi mah ridho nu penting mah barudak bisa lebaran kada ridho eta berarti ridho mah dipepeg gua abdi mah bade kumaha teu ridho atuh ieu teh ke saha jenengan teh nu leureus saha teh ulan boro-boro batur abdi teh terang saha jenengan abdi abdi teh gaduh KTP teh ku eta we unggul teh terang jenengan sorangan ini halus mungkin ngaranna Sadis bin Ahmad. Mangki da sadis jalmina. abdi mah wae naon oge Oh,
tahoh ge tiasa jadi buntu sumuhun tah janten ieu teh atuh syarat-syaratna nu dipika hoyong kumaha cara oge teh ari abdi mah kalalaki teu menang ku harta banda teu cukup ku harta jeung dunia berat teu lain manang eta abdi karena eta rek mameuliikeun samping rek mameuliikeun kabaya moal burung ditarima ngan abdi mah teu menang harta atuh cenah rek abdi rek mameuliikeun gelang moal burung ditarima ngan saeutik abdi mah teu menang harta rek mameuliikeun TV radio teu abdi mah teu menang harta ngan kadar eta aya kanya rek mameuliikeun kulkas sok abdi mah abdi mah teu menang harta nu penting asalnya aja jeung deudeuh kadar eta rek mameuliikeun imah perumnas teu naon sok jawab atuh leun ceuleumut wae tuh janten aya nama abdi tos jelas terus jelas kumaha cocok sumuhun naon cocok mah kayak udah da itu ge teu manang kajeun tingseng jadi we teu manang naon itu mah teu garu pandangan jaminan anyana mah asa kasebut teh ku batur ka pamajikan ulah nepi ka tisen teuing eta mah rek bager rek henteu anyana mah kajeun lah asa hoream ade mari jadi awewe di tambah lumayan sanes tambah lumayan da percuma atuh bager teu bager da anger ku si eta mah diteungeulan Gusti lu agung jahat diteungeulan ku lemas diteungeulan ku papatah kumaha papatah rancang abdi sudah patah jantan aduh kumaha ieu teh cek abdi ge lamun dek ngalamar ieu kumaha bade ngalamar duka diri unggul tatangga ke sale serian nah kumahanya da euceun mah kumahanya kaana om hang jeung masyarakat teh karo mah ka euceun teh sanyana mah nararium biasa we da dugi karonghok dina janela dina panto anu di kolong bebas euy ampun ieu mah tah kantun urang tangtoskeun ke dintena urang tepangkeun heula sareng ieu wakabul teh tepangkeun tos tepang mah eta mah nyangakeun duh abdi masuk rada keung ari sieun sok begitu tepang da sanes jurig make keung da boro-boro ahi atuh abdi ge keung salerna mah tak akan keung ieu mah ka desa teh mah nglamarkeun nya biasa we lah ngarah perelek ngarah paleleuwih mereka da hate mah jumrit mung gitu naon margina lebar ku wakabulna kitu da cita-cita teh engka hayang ketong waka nikah keun sataun ieu mah heula urang nyobaan di air keras keur hiasan tapi cek manehna abdi teh keukeuh we cenah hoyong gitu nu mawi keukeuh jeung alim ka batur hoyong ka nyai keukeuh teh uningan ti mana ka abdi anjeunna ti abdi ari anjeunna mah da teu pilih kantos cenah ningali nuju nyai angkat ka pasar mohon tah anjeunna kalarasan waktu saya masih kena jantan pasar maksud teh masih didamel di pasar penak nya tidinya mah kaedanan ti dinten kaedanan beuki naik kaedanan duit ka mah edan anu ngalamaran ge edan geuningan eta diuk dina bupet lain dina kursi nya kieu we sami kumaha atuh da tah kumaha jantan teh kapastianna teu aya ti tadi ngan tatangga we ribut jadi buntu kepastian abdi kada bingung ayeuna sarua aja meuli ucingna jero karung tah bisa bat ucing tiasa anjeunna mah da pogo jiga ucing buah-buah teh sabonglongnya gitu mah buah-buah ngaji ucing rupina Kaji uci. buah-buah ngaji ucing beurnya nya mugi-mugi we sieun jeung tumal teu wios-wios nyai Ngaji uce. dah teh saha nu gogorowokan ieu teh ngalamar duit ka ting Cileweung kieu kumaha ieu teh biasa di hansip pertahanan sipil cek abdi ge upami bade ngalamar kedah tenang sanes tatangga ronghok kieu ieu mah dapat mamatahan abdi apa nu ngalamar teh di abdi teh ngalamar poho deui apaan jauh di jugjug angan diteng teh aang teh datang ka dieu teh maksud aang teh ngalamar abdi na aang teh kalaka kitu ni aang perasaan teh lain dek ngalamar da puguna mun itu aya nineung si ti kacan gitu aya rek ngalamar dikeun kariged kieu da ieu teh upami nurutkeun hate mah jumrit hayang geura balik dan ingat ka wakabul ieu teh nyari abdi mah kitu aang lah dulang tinande ya kumaha nya naon ke kumaha geletuk kumaha geuning peribahasa ti kumaha mun kumaha geletuk dulang mah teh mah kumaha geletuk batu gejebur di cai nah eta malah kumaha kumaha behna bade digeletukeun mah batu mah itu jalmina beunghar sara ari disebat beunghar da puguh jalmi teh kaya mun kumaha ya teh kumaha kumaha
beunghar teu kaya. Disebat beunghar da pugu jelema teh kaya teh teh. Mata kabir ada curiga teh. Gue bingung. Da eta we upami amang ka Jakarta, tuh dia orang kaya, kaya monyet, kaya ini. Jadi amang bingung. Sanes abi masuk igis ke abi mah hayang teh nu satahap. Ari bilih beunghar mah aya parikos bonteng ngalawan kadu, pacikrak ngalawan merak. Mohon. Uning ngabonteng sok bonteng aya sok belut ting kadu. Cumun, eta ge upami teu dipisah ku gedang mah dah. Aya nu cilakan, upami teu dipisah ku gedang mah. Uyuh ada walu mangadon lalajo. Aduh. Tapi tomatnya tomat nyapi. Satu sok cari teh. Sok. Nah, ini dilewat atuh samakna. Assalamualaikum. Waktu ukur bingung nyari takun diri sorangan gitu. Mai mah jeung Kang Kepot geus rupa-rupa we sasih. Saha? Mak, Geuning anak emak. Aya naon geuning? pira ku lali deui. Hah? Pira ku lali deui kana sora abdi. Ente bungsu, ente bageus. Lain bungsu cikal bungsu da boga deui. Kejeng nyebut bungsu sagala. Nya. Ai mah kunaon? Sok saja ngabunga-bunga diri lamun didengekeun rumpaka mama jiga nu ngan ngagugulung ka peurih jeung ka sedih we saumur-umur kunaon dina langsa. Hirup mata nang beda jeung batu. Beda mak. Beda na batu mah geulis mama meuni goreng kieu. Palebah dieu mah urang kudu tumarima kana kadar anugerah ti Nu Maha Kawasa sanajan mah goreng patut tapi mah teh hiji kabagjaan. Mah teh beunang disebutkeun bakal meunang beja anu bahagia ku ieu. Anu bener neng. Sabab mah teh beunang disebutkeun bakal kagunturan madu kargaragan menyan bodas. Aya naon kitu? Mah hayang menyan. Menyan. Menyan jeung naon? Nah, Menyan kabagjaan. oh, jadi menyan teh mawa kabagjaan ka urang gitu. Kieu mah apal meureun abdi rarandaan. Abdi teh geus 18 kali kawin. Nya. Tah abdi teh mah abdi teh menang milik menang beja anu baris ditepikeun ka emas sabab mah teh burung palung bodoge-loge indung abdi. Nya burung. Indung nu ngakandung 8 bulan melendung ripuna kalangkung-langkung tapi indung teu pudung da geus takdir ti Nu Agung. Da puguh beuteung melendung. Ada puguh melendung. Cacakan teu melendung sakieu komo mun melendung mamanya jiga balon gas meureunnan. Coba. Nya. Mah, Ya, kieu mah abdi teh kadatangan semah. usaha. Lain kusaha saha meureunnan teu make ku atuh. Nya saha? Gata semahna. Tah semah teh nu erek mere kabagjaan ka abdi. Oh, gitu. Tah abdi teh rek bebeja ka bapa, ari Ya bapa ka atuh, ai boga jodoh mah kudu terang-terangan kan jadi koplok ekolot ka bapak maneh. nya eta mah kan segala rupa ge abdi teh meureun kawin teh moal bisa juga kawin kitu wae da masih kene bapa jumeneng kene meureun kudu diwalian. Bisa tuh puguh atuh, tuh bapak maneh tuh keur ngagecuk wae. Pira ku abdi kawin kudu diwalian ku munding onaman. Nyakeun wae da maneh mah pantes atuh diwalian ku munding. Nah make pantes. Da teu beda jeung munding deui mana. Bener. Ayo. Gimana ya bapak nama? Aya. Pak. Bapak. Oi, nyaho dek oge samemeh ilaing datang teh nyai dewek teh heueuh geus aya beja ti sobat. Geus nepi ka bapak? Sobat bapak teh ngaranna si Ibing, Nya. Kabul, urang Malangbong. Kabul. Itu sobat bapak kabul teh. Heeh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan bapak. Kedengekeun gara nyai. Nya. Ari nu datang ka imah mah teh disebut ngaran sada jamana teh pabaliut ngomongna teh teu ka kaler teu ka kidul teu ka luhur teu ka handap mata klieur ka Bandunganana. Sa, Ibing teh nu ngomong kitu mah. Ibing anu juga badak nyum. Ai kabukina teh tanuh domba. Eta teh. Oh, da ngomongna mah kita make jeung kabul-kabul kitu cenah. Wa kabul abdi mah da can apal wa kabul teh nu Pokona mana. mah deka Kabul, deka Ibing, doa wae deka sebab eta teh dulur urang. Anu penting Jeung tibatan urang kawin ka batur mending ka dulur urang. Dipaehan oge aya ku dulur mah. Sia teh. tapi bapak ari cek paribasa geuning ari kawin jeung dulu mah dina pondokna sok panjang pi pasehaeun. Ai kitu. Ai dina panjang onan-onaman bakal ngarakeun duduluran tapi ieu dina pondokna. Kumaha ya Ai soal kira-kira? pondok mah keun bae jodoh pati bagja cilaka lain aturan urang. Heeh. Lain urang anu boga. Jadi pokoknya singkatnya bapak doa weh. Doa ka saha-saha ge. Bakal mere restu abdi bakal dikawin. Heeh. Syukur bapak. Tak kitu nyai. Kumaha ijem teh da aing ngonang seni pan urang teh mararaha. Kumaha lamun maneh we ngengklak sorangan di buruan. Itu naon urang ada kaul, da
Rek nyinden. Di antarana nyinden kumaha? Oh nya nyinden mah lagu naon we dangdutan aya. Cing sok bisa teu? Oh nya bisa. Cik kampek. Cing cing cing. Aduh pusing, teu boga beas. Aduh bingung, teu boga duit. Oh dangdut itu nya. Dangdut. Cing sok balik kenangan euy. Tukang gedangna bisa lemon ya. Cing sok. Aduh bingung. Ya atuh balik deui ya. Oke lah. Teu deujak teh kana tatapakan ieu. Cing kumaha. Aduh bingung, teu boga duit. Aduh bingung, pikiran dia. Mabuk hidung. Mabuk lagi merenang. Aya mah ya mabuk hitut segala. Gua kabul nuhun ulu jeung sumping oge jang ibing nuhun ah. Mangga atuh calik. Nasi mah nu mangakeun. Alami heulaan geuningan. Tah jeung abdi ge kieu tadi teh Pak, mata lieur ka abdi ge. Entong make jeung lieur-lieur mana teh kudu bisa adaptasi jeung lamun boga salaki kanu kitu. Oh jadi Lamun salaki maneh keur lieur teh mana nginum. atuh namahan lieur meureunna. Ame duanana jadi eta teh sareuneuh saiga kitu teh ngaranna. Taina mah ulah kapalang Kang Ibing. Jadi panglayar geus, sakalian pangankeun rumah sak kuring mah eran. Atuh rek sakalian dikawin Kang Ibing. Pek. Ridho. Kumaha ieu teh maksud jeung tujuan teh wa kabul sareng jang ibing teh? Sok teh Kang Ibing wakeun ka pun Bapak anu caritaan tadi teh ya. Sok buru caritakeun. Sok jang. Sok engal. Abi hayang gara nguping. Atuh lendehem wae atuh, pok atuh. Janten Biasa. ieu teh. Langkung ti payun, Nuhun. kirang ti tukang. Ampun aing boga. Bawa-bawa nyerep ieu ilmu aing. Ieu teh nu mawe sumping ka dieu. Duh, aduh. Nyucuk galur saur nu kapungkur. Mapai tapak buta. Tapak nu baheula. Anu ayeuna ge teu tapakan. Cicing atuh. Maksud teh kieu Sumuhun cing. Bapak Cepot kali Nyai Imas. Ami Amin. Kami ijem. Mama, Mami tante. mohon atuh salajengna ieu tuang putra anu kalintang rarawisanana. Dari tadi deh kieu we, cemerlang teh ka mana wae. Kapungkur ieu teh Bapak Cepot simkuring teh kantos nalek ka tuang putra. Sumuhun. Ari singkat nama ieu simkuring teh gaduh. Simkuring teh bade ngadugikeun kereteg hate masyarakat di daerah simkuring. Maksud nanyaan teh nanyaan. Oh, mohon. Bade ngadugikeun kereteg hatena ieu rerencangan simkuring. Supaya Anu maksana mah supaya tok tadi teh. supaya anu tadi teh. Tapi kan maksudna Tah, janten maksudna mah daya sanes bade mileuleheungkeun kan tak ka sawae. Kumaha ieu teh bingung gerak pek. Janten kieu simkuring. Ieu punten udah diganggu simkuring ngamuk ya sekedap deui. Saya nama Pak. Tarik ke sini aku si Ma we ditalekna. Cing ditanya we ku ijem mah ieu mah. Ma tarik kali itu. Maklum meureun aya ditanya ku pimitohaeun mah. Sok rada geumpeur, Sok rada geumpeur. nya kuring atuh nu nanya. Sok. Hapunten gitu, kieu ka jang balingbing kitu nya. aduh. Tah, ieu Ibing, ijem ibing. Nyaho ibing. ibing, abi teh ibu kejem. Oh ibu bangis. Bae nyebutkeun ibu kajam. Tekan yang emang. Ai ibing teh ngiga. Igana. Nyana jadi igalna teh iga jaipongan. Jaipong pletuk. Tah kitu. Tah ieu mah tanya nu bener. Sok tarik ku Ma. Apunten wae jang ibing ieu teh mate bade naros ka sarirapan jenengan kitu. Dongkapna ka payunan mate naon adu dimaksud. Naon keperyogian ujang pak prek bakca belaka hareupeun emak ulah didingding kelir sindang siroha. Dina waktu ieu naon nari sabar bejakeun wae bejakeun atuh bejakeun. Kepak belum mampan. Nah itu jadi kieu itu kumaha Atuh, Bapak teh sing berwibawa atuh pangke. Yeuh, engke abdina geura moal dibenerkeun kudu jadi salaki. Bapak sing berwibawa di hareupeun calon minantu. Ah, Kuring sok balik kasimaan sok bapak Sok, nawe sok. tadinya.
sok atuh nama ibing anu nyarita Ya, gitu sok atuh. eta mah rek pidato ngeunaan mikeun piala anu mah mangsrahkeun naon eta mah nya saan menang juara gitu. Oh, ieu teh do makap. Sok jelaskeun atuh sok ku Ang Ibing, sok ku Ang Ibing. Mangga jantan Rupina mah Dibujeng supados teu kagok tah eta bade nganggo basa Melayu we. mangga sae itu anu langsung eta pisan supaya lewe eces lah Kang Ibing lah Pertama-tama sanes Bapak mengucapkan kebanyakannya terima kasih atas diberikannya waktu untuk Cumarita di sini. Di dalam ini kesempatan Bapak saku kokolot dari kampung sini mengharapkan semoga lah pemuda daerah sini ada kemajuannya baik dalam bidang olahraga maupun polinya. di ijam ti sastrawan ya kade Iya teh. ngalamar na jadi kana poli teh nanyaan Kang Ibing ini bagaimana sih? Kang Ibing teh mau ingin agar atau gimana? Ini jelaskan dong pada saya. Nah justru itulah kemaksudannya. Jadi ingin maksudnya agar supaya ini Maksud nama panginten orang canak kue ringkesna Ringkes? sim kuring teh bade ngalamar ngalamar ieu pun kabul mika hoyong ka putrana Bapak Cepot tah eta disangakeun hatur nuhun eta nu dituruti upami upami teu mangga urang riributan dinten sim kuring toh pati jiwa rabut Waduh, kita ngalamar. Piraku yang ngalamar jadi karena sampah. alah bararingung ceuing aing kumaha tuh ijam ayeuna mah maneh we atuh ngan sim kuring teh teu barang canak malah mah bade nyanak di dieu da kitu ada sim kuring Sing mah masuk mah ka hareup mak jelaskeun mak. Bade ieu teh anu sabenerna teh bade naon maksud bade teh? ngagarong eta napi bade sok ku ijam Bade nyopet. Ose, Kang Ibing lah enak mah tong kawin urang ieu lah tuker ieu lah tah malah Cincin. ari kanggo nikah mau panginten kewe ka payun terus aya rezeki mohon oh jadi mau tangtos ayeuna moal kumaha tuh sim kuring parantos mencit muning ieu mah bade nyangcang we heula ti payun da tamang mah tos ngabatun Yang naon sih? Sumon ya tuang putra supados ulah dipasikeun ka batur tah eta Oh nya. eta cirina naon tah kami upami parantos dicangcang ulah bikin ka batur kedah ka saha atuh masih keuna nya ieu ka pun kabul teh oh malah upami saur basa barat magaya hoyong tuker cincin tah eta Oh nya. Oh, iya. Ongkos urang kota teh ya oh pokona. apa anu teh ditu tapan pamere cincin ti urang mere tulung kerer Sarua ya lamun ti ditu cincin ti urang cincin dituker cincin teh aya ngaranna. Tuh kitu cenah. Jadi dituker hili. oh Mun itu ngarti ih kos mutar ka kota wae. Tell me Atuh. Cooper. Ini Buka bapak teh. ini tuh cincin ti urang bangkong. oh itu sae geuning teu burung nemrak Sok we terus tungtung aduh imah aya sok bahan. lah beuki lah mah beuki riweuh sok lah Nah, bener. Aya bahan iya diopname iya ieu mah. terus tah rupina mah kitu lain deh ku bahasa Indonesia jadi kemohonannya adalah kita ini Permohonan dengan kemaksudannya itu sudah jelas bahwa mau menukarkan cincinnya dengan aliknya. Aduh. Dari putra bapak ini cincinnya mari bertukar-tukaran gitu. Malah untuk mempererat persaudaraan jangan kepalang tanggung. iya apa tuh Tidak hanya putra bapak dengan Pak Kabusa yang tukar cincin. Ya, jadi- Mari satu kampung kita yang punya cincin masing-masing kita tukar. Tadi sararea cenah. Sama masyarakat urang. jadi masyarakat urang sarana teh kudu tuker cincin Dengan masyarakat daerah saya. Daerahna cenah. Jadi betapa ramainya tukar cincin ini. iya apabila Upami dilaksanakan. Ya, upami Ayo teh. mah sapertos basar ya. besar ali we Tukar menukar cincin we ya gitu lah sip janten eta cincina di jika tulaan heula ka nyanyai eta suang nah ada kana suang atuh. apa nek ditukerkeun jeung cincin Hah? Cincinna rada gede meureun beratna. heeh teh ditu mah cincin di mana mah suang Soalnya teh eta ini tetangga ngarentogan itu urang mana teh atuh Nya eta tetangga jeung bea jeung naon. Kita Eta beas tanya mah gitu. kayak gampang nukurkeun beas mun aya baju urut ieu.